Nami abdi Ahmad Suhebat. Nami abdi Dinda Absari Sania. Nami abdi Reali Udisabila. Nami abdi Mutia Dwi Putri. Nami abdi Helmi Utami. Nami abdi Adi Putra. Selamat menyaksikan Video ini. Wilujeng ranking kanggo pemirsa sadayana. Saikuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawarta-warta anu kantos kajandanan dina saminggon lakon karja. Anu kahiji simkuring bade ngawartakeun tentang demo anu kajadian di Jakarta. Demo ieu dilakukeun ku mahasiswa pikeun nolak RUU KUHP jeung RUU kontroversi sejenna. Dina dinten nyasa nyebar di sagala titik Jakarta. Aksi ieu diakhiran ku karusuhan kusabab aya sajumlah mahasiswa nu gaduh jeung polisi. Aksi ieu sabenerna pusatna di hareup komplek DPR RI. Mimitina aksi ieu eueuh rusuh nanaon, tapi pas ngadeuketan sore paserta demo teh jadi ricuh. Eta ngamimitian panas nalika beurang, paserta demo nuntut pimpinan DPR pikeun manggihan eta peserta demo. Para peserta demo ngalempar botol, cai minum jeung pajorok-jorok jeung polisi. Teu lila sanggeus kajadian eta, jalan tol jadi macet kusabab dihalangan ku paserta demo. Sajumlah paserta demo dilaporkeun ngabakar sababaraha congcot patali marga di dalam jalan tol anu lokasina di seberang kompleks parlemen eta. Ngadeuketan sore, polisi nyemprotkeun cai mariem pikeun ngabubarkeun paserta demo di hareup gedung DPR. Paserta demo anu lobana mahasiswa eta kalabur. Tapi mahasiswa eta masih kene di hareupeun DPR. Malah aya nu ngajebol pager sambil teriak jeung ngalempar batu ka polisi. Polisi ngalempar gas cai mata tapi dibales lemparan batu ku mahasiswa. Sanajan azan magrib ge tetep teu bubar. Tapi para peserta demo teh malah pindah ka handap jalan layang, rumah sakit, mulut jeung gigi ladokgi. Tapi pademo eta balik deui ka komplek parlemen bari ngadorong polisi. Kapolres Jakarta Pusat geus nitah pasukana pikeun nangkep pendemo anu ngotot ngalakukeun aksi peuting-peuting. Neupi jam 7 peuting mahasiswa teh masih keneh aya di paropatan Jalan Pemuda Jakarta Pusat. Sanajan dilemparan gas cai mata tetep weh teu bubar. Pandemo anu masih aya mulai ngarusak. Salah sahiji fokusna nyaeta pos polisi anu aya di paropatan Jalan Gerbang Pemuda jeung Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Sakelompok pendemo oge dikira-kira aya nu ngalakukeun aksi vandalisme. Polisi mulai neangan jalma anu ngalakukan aksi eta. Sanggeus nyanyikeun mengheuningkan cipta. Pendemo neriakeun sumpah mahasiswa, terus ditutup ku lagu Sayonara. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun.